Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'allifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaos kana ieu kitab Hikam Ibnu Athaillah. Kalayan nyuhunkeun pitulung, nyuhunkeun didawuhkeun ka kersana zat wajibul wujud ayana nuju dengan Gusti Allah. Mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaos kana ieu kitab Hikam Ibnu Athaillah. Kalayan ngalap barokah punyebat dengan Allah mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Halaman 80. Jajaran kalimat dihanap. Wa qauluhu. Ayat. Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu jeung ari dawuhan Kyai Musonib. Liyakuna supaya kabuktian naon hammuka cita-cita anjeun eta iqamatas shalah aya iqamah dina salat. Jadi jasadna dina salat, hatena oge kudu dina salat. Terus oge pikirna oge kudu dina salat. Tah eta namina iqamah. Jasadna salat, hatena salat, pikiranna oge salat. Tah eta disebatna iqamah. La wujuda sholah lain wujud rengkak sholat. Pama kullun musallin muqimun, maka henteu sakur-sakur nu sholat eta muqimun nu muqim. Jadi ieu teh teu sakur jelema nu sholat teh nu muqim kitu. Pan seueur jalma nu salat tapi hatena teu keur salat. Di mana hatena? Di sawah nya, di pasar, di pagawean, di pokona mah di hadrat akwan gitu. Hatena mah ta eta teh teu muqim dina salat mun saperti kitu. Teu disebat muqim. Jasadna we wungkul nu salatna teh tapi hatena anjeung-anjeungan. Tah eta disebat teu muqim dina salat. Pan lamun misalkan disebat bener iqamah teh berarti saumpamana iqamah bener dina salat kedah bener tilu hukum. Mana tilu hukumna?
kahiji bener ceuk fikih, anu kadua bener ceuk tasawuf, bener oge nu katilu ceuk tauhid. Tah saumpamana leres eta anu tilu hukum eta, tah eta disebutna iqomah dina salat. Bener cek fikih berarti bener urang teh syaratna, bener rukunna, jauh tina pabatalan. Tah di dinya teh kudu bener oge cek tasawufna, kudu bener oge cek tauhidna. Jadi upami diringkeskeun mah namina iqomah dina salat teh hiji bener ibadatul fi'liyahna, dua bener ibadatul akliyahna. Nah upami bener anu dua eta nembe saur Kiai Musonib dimaknaan aqimis sholat. Nah eta kitu nya. Lamun aqimis sholat dimaknaan ku fikih hungkul maka teu acan takmil. Acan dina sholatna teu acan takmil, teu acan sampurna, teu acan dina makom akmaliyah. Binasbi yakunu dinasabkeun lapad yakunu ba'dalam kae saatos lam kae ala annahu kana tanyana yakunu eta ta'lilun nu ngelatan lima kana kaol qoblahu samemeh ieu liyakuna hamuka pan wengi kampumunan wengi Jumat kamari geuningannya ajelaskeun ieu teh ngalajengkeun Jumat nu kamari. Kamari disebutkeun lama alimal haqqu minka wujudal milal. Kitu nya kamari teh. Kamari teh lama alimal haqqu minka wujudal milal. Jadi Allah teh ngawarna-warna taat teh supaya teu bosen sareng supaya teu hoream kitu nya. Hoream jeung kadada masnya. Hirsu jeung milal teh nya. Nah eta ieu teh kaul anu ieu bade ngelatan anu kamari ieu teh. Bade ngelatan lama alimal haqqu minka wujudal milal. Bade ngelatan eta. Ayat tegasna inna malawana ngawarna-warna Allah laka ka anjeun at-taat kana pirang-pirang taat hatta la tamila sehingga teu bosen anjeun. Tuh pangna Allah Ta'ala ngawarna-warna taat ka anjeun teh supaya ulah bosen anjeunna, anjeun teh supaya teu bosen. Jadi di macam-macam ngaran gitu nya, di macam-macam ngaran taat teh. Dur subuh jam 4 kita ngaranna salat subuh gitu. Zuhur jam 12 kita namina salat zuhur. Zuhur setengah 4 kita namina salat asar. Kadituna salat maghrib, kadituna oge salat isya. Tah diwarna-warni eta kataatan teh ku Allah supaya ngajadikeun pikeun abdina Allah supaya teu bosen. Ngan upami tos bosen kan kadituna sok hoream teh nya. Sok hoream. Ngan kamari ge disebutkeun sifat bosenan teh sifat hoream teh eta timbul dina hawa nafsu jeung nafsu mah emang kitu naon sifatanana gancang bosenan kana kataatan teh
gancang hoream kamari mah sumanget misalkan ayeuna sumanget isukan bisa jadi hoream karena kubosan teh eta teh kahayang nafsu eta teh lamun kahayang akal gorigi mah teu kitu gitu artina di mana-mana hate urang keur caang hate urang keur aya nur gitu sok sanajan ripuh oge sok sanajan hararese sok sanajan seueur rintangan jeung halanganana baik pun bosen jeung hoream eta teh dilabrak hatena keur caang mah da naon sebutna sabab tekadna nyaeta mujahadatun nafsi teh merangan hawa nafsu di mana orang bisa merangan hawa nafsu berarti hati orang teu kakuasai ku nafsu berarti kakuasai eta teh hati orang ku iman atanapi ku kayakinan ka Allah Subhanahu wa taala ngagaduhan himmah ngagaduhan cita-cita minimal secara umum anu tos lazim di bangsa umum hoyong ridho Allah di mana-mana hiji perkara rintanganana di mana-mana hiji perkara seueur naon hambatanana eta teh biasana di mana-mana berhasil sok bungah gitu sok bungah menang hese capek cenah ieu teh jadi perkara naoge atanapi barang yang nu dihasilkeun ge sok dipupus di biasa namanya sok dipupus beda jeung naon neanganna gampang beda jeung neanganna gampang mah cenah gampang isu angkat dia menang deui eta matakan ieu sifat bosen jeung sifat hoream teh ieu teh anu dipikaresep ku nafsu berarti urang lamun karakter urang aya hoream jeung bosen berarti urang teh keur nunutur hawa nafsu pada saat harita berarti urang teh poek ka sajatina berbuat poek kana lawang ridho Allah teh poek naon sabab nuturkeun hoream jeung bosen kitu nya kamari teh tangelat. Jadi maksud jeung tujuan Allah ngawarna-warni kataatan teh nyaeta supaya anjeun teu bosen dina migawe kataatan. Wahajaroha jeung nyegah Allah kana taat alaika ka anjeun fil auqati dina pirang-pirang waktu. Kade kumaha nyegah Allah dina taat dina pirang-pirang waktu teh ya misalkan sok sanajan urang hayang keneh misalkan ye salat subuh misal tadi jam 4:30 urang salat subuh ye dhuwur we teh soalna jam 12 teh ajan deui ajan jam 12 beurang kulantaran hayang keneh salat subuh eta waktuna duhur jadi salat subuh deui. Nah eta teh teu meunang eta. Atuh dina waktu salat duhur mah ulah ngalaksanakeun salat subuh. Tah eta laku kitu teh dicegah ku Gusti Allah. Naon sababna? Sabab salat fardu tos dibatas jeung salat fardu waktuna tos ditangtos. Jadi ulah mentang-mentang hayang keneh salat subuh. Jadi dina salat zuhur oge habak deui salat subuh deui eta teh dicegah ku Allah teu meunang. Hatta la tasyura sehingga teu ngarasa kadedemes anjeun li ajli ayyakuna karana yen kabuktian naon hamuka cita-cita anjeun ilahi samanana teh kitu jadi supaya kada demes urang teh kitu
kan ari di mana-mana geus hoream, di mana-mana geus bosan kadituna kadedemes. Kitu burung gusuh teh ya. Burung gusuh jadi nanti karena memang pikiran natikoh jeung hate anu jernih teu ngahiji teu dikorelasikeun. Jadi nu nuturna teh nyaeta hawa nafsu karena hate geus kakuasai ku haddun nafsu. Jadi bagian-bagian nafsu kahayangna teh pokona mah dina perlawanan perbuatan kataatan we eta teh timbul tina sifat bosan jeung hoream. Awalna mah rajin misalkan karena bosan ye urang rajin naon bae migawe karajinana mah kataatan di bidang kataatan. Arek ngaji, arek salat, arek zikir, misalkan arek wirid gitu nya. Arek salat sunnah, arek puasa. Kulantaran lila-lila urang jadi bosan ye. Kadituna tadi migawe deui dah hoream. Di mana-mana geus hoream berarti hate urang geus kalimpudan eta teh ku hawa nafsu. Hate urang tos dikuasai ku pirang-pirang kahayang nafsu. Jadi teu hayang we migawe. Eta teh kan jadi kadedemes kaditu karasa kurusuk. Fa innahuma maka sanyana ieu milal jeung sarroh atawa bosen jeung kadedemes gitu. Eta idan tapaya di mana silih napian milal jeung sarroh amkana maka kongang bisa naon taujihil ihtimam madepkeun cita-cita ila huduri iqamati shalah kana hadir ngadegkeunana salat. Lamun leungit panyakit anu dua eta saur Kyai Musonib mana penyakit nu dua teh kahiji bosan kadua kadedemes. Eta teh lamun leungit dina diri urang atana dina hate urang teh dina salat pasti bisa muhadoroh. Pasti eta teh bisa muhadoroh. Hate hadir sarta Allah. Lamun eta bosenan, sifat bosenan ditu ayakeun. Sabenerna bosenan heula eta teh bosen hiji perkara, bosen migawe kataatan antuknya jadi kadedemes eta sebenarnya satu sama lain pasti eta aya wae di mana-mana aya bosan pasti kadituna kadedemes. Tadi mana aya penyakit eta urang moal bisa muhadoroh dina salat. Tapi sabalikna lamun hate urang teu aya sifat bosan jeung teu kadedemes eta cikal bakal bakaran dipaparin waktu muhadoroh dina keur salat. Kumaha contohna waktu muhadoroh teh hate anu tingkahna muhadoroh dina keur salat atawa eling deh ka Allah dina keur salat. Kan kitunya eling ieu teh keur dina salat teh hate jeung raga kumpul keur salat. Badan sesuai ilmu fikih rukun salatna dipigawe syarat sah salatna oge dipigawe kadituna jauh dina pabatalan jawarih tah madep ka kiblat wajah urang pandangan mata kepala nunduk kana tempat sujud hate oge nunduk saperti nundukna mata kepala urang kana tempat sujud. Nunduk ka mana hate urang nunduk ieu ngarasa urang teh papayun-payun sareng Allah. Kadituna boga ngarasa ieu hate urang teh lamun keur ngadeg misalkan ngarasa ieu hate urang teh diadegkeun atanapi badan urang ditangtungkeun ku Allah. Ruku ngarasa eta teh dirukukeun urang teh ku Allah. Bersujud sumawona urang disujudkeun ku Allah. Keur iktidalna
keur awe salamna atanapi tasahudna. Tah berarti lamun tos ngarasa sagalana ku Allah dina keur salat berarti leungit paningali ka urangna gitu. Leungit di mana-mana urang leungit paningali ka urang kana diri urang, kana bisa urang, kana kuat urang berarti eta tandana urang hate hadir sarta Allah kata Nabi muhadharah teh pan kitu di mana-mana tosna atahiyat akhir terus urang awe salam assalamualaikum warahmatullah tah eta teh salamet urang teh keur ngalaksanakeun salat teh salamet dina naon salamet dina pangrobeda akwan salamet dina godaan nafsu itu nafsu amarah nafsu lawangan jadi sinkron ikrarun bilisan saat sholat ucap salam dibarengan oke ieu hate urang salamet dina akwan gitu nyaksi we ieu teh keur salat mugraha ti Allah ieu keur salat bisa ku Allah dibisakeunana ieu keur salat ge dikersakeun ku Allah berarti leungit urangna ngaran-ngaran geus ngaleungitkeun daya jeung kakuatan urang berarti jelas eces eta sifat wujud Allah teh katingali gitu katingali kakawasaan Allah teh ngaran-ngaran sifat wujud berarti kudu katingali Allah hak atau wajibul wujud Allah teh wujud Allah ngagaduhan sifat wujud berarti sakur-sakur perkara anu wujud kudu katingali itunya katingali kumana ku rasa urang karampa ku rasa urang teh dipadepkeun ku Allah ka kiblat rasa urang di salat keur salat teh Allah nu ngabisakeun salat ka urang tah saat salat nage da suhudul minah gitu nyaksi ieu teh salat abdi teh sanes abdi nu tiasa tapi Gusti anu ngabisakeun ka abdi tiasa salat matakan leungitkeun daya jeung kakuatan urang keur nalika salat sapertikeun da urang mah teu aya daya jeung upayanya teu aya daya kan urang melemah teh gimana keur kuat Allah menguatkeunana tah salamet sabenerna mah eta teh sinkron antara ucapan assalamualaikum jeung sinkron oge hate nyaksi ngaku yen Allah ieu teh anu nasoruk abdi dina keur salat eta namina muhadharah dina keur salat hate eling lah keur salat jadi hate teu ka mana-mani matakan disebut iqomah salat ternyata sadayana nu salat ragana oge salat jiwana oge salat pikiranna oge salat eta iqomah disebut ieu tah elatna teh pembahasan nu ngijumah kamari teh elatna pokona mah intina mah di mana-mana teu aya dua panyakit eta pasti urang bakal bisa muhadharah dina keur salat kuring mah bosen salat teh misalkan maka kadituna moal ngalaksanakeun salat nya moal ngalaksanakeun salat naon kana bosen teh teu jelas moal aya muhadharahna karena geus boga penyakit bosen dina keur salat la ilaha mutlaqi wujuduha lain mutlak karena wujud salat beuningnya kade secara tasawuf mah berarti akimi salat teh maknana lain tah salat nya ieu lamun dimaknaan secara sepintas bisi ngajadikeun eta nya ngajadikeun fitnah gitu dina pandangan ilmu tasawuf mah akimi salat teh lain makna nitah salat tapi nitah iqomah dina salat nitah iqomah dina salat
Ari sakadar salat zuhur 4 rakaat mah lain salat eta mah. Jadi ilmuna aya ilmuna anu tilu teh anu tadi teh ilmu bangsa fikihna disampurnakeun, ilmu tasawufna oge disampurnakeun, ilmu tauhid oge disampurnakeun. Nah kitu. Jadi ilmuna iqomah dina salat teh nyaeta kumpulna tilu tingkah gitu. Kumpulna tilu tingkah dina salat. Ilmu fikihna dilaksanakeun, tasawuf jeung tauhidna. Eta nu tiasa nu teu tiasa ditawar deui eta teh. Da salat mah kedah dugi kana makom akmaliyah. Nya kedah sampurna dina salat mah. Badana kedah sampurna menurut fikih, raga jiwana oge kedah sampurna menurut tasawuf tauhid. Berarti badan mah badan jawari, terus tasawuf tauhid berarti ku bangsa qalbiyah ya, ku bangsa batin. Matak dina sagala amal teh, dina sagala amal perbuatan atanapi peribadahan teh secara garis besar aya 2 tingkah ya, 2 tingkah. Hiji tindakan dohir, 2 tindakan batin. Lamun dina segi keilmuan dina ibadah teh berarti tindakan dohirna aya aspek fikihna, tindakan batina aya aspek ilmu tasawufna jeung tauhidna ya. Secara garis besar bagi 2 aya 2 aspek, dohir ilmu fikih, batina ilmu tasawuf jeung tauhid. Geuningan saur Imam Malik radhiyallahu an nyemutan ka urang dina kitabna man tasawwafa lam yatafaqoh faqad tajandaqo katanya. Imam Malik kapungkur nyebatkeun kitu, sing saha jalma anu bertasawuf tapi teu ngajalankeun fikihna eta hukumna jindik disebutna. Yo jindik kitu nya. Jadi tasawuf hungkul eta teh bagus. Misalkan tengah jalankeun fikih, jindik ka sebutna eta teh. Naon ari jindik? Jindik teh nyaeta golongan ahli kabatinan di luar agama Islam. Berarti anu nyimpang eta mah. Ari ucapan mah ilmu tauhid anu diucap anu diobrolkeun, ilmu ma'rifat dahuna dur salat zuhur teu ngalaksanakeun salat eta bisa dikategorikeun jindik ya. Sabalikna saur Imam Malik radhiyallahu an, wa man tafaqaha wa lam yatasawwab faqad tafassaqo. Nah, mana sing sajalma anu ngalaksanakeun fikih tapi teu ngalaksanakeun tasawufna eta hukumna fasik disebutna. Fasik teh dosa gede itu. Dosa gede luar biasa fasik. Berarti lamun keur salat teu ngalaksanakeun ilmu tasawufna dina salat ge pas ya. Kitu nya, antara fikih berarti jeung tasawuf eta kudu dilaksanakeun dina salat. Biasana pamit tasawuf dina salat ieu hate sok ancung-anceungan. Lamun keur salat tasawuf teu digunakeun. Kenceng-kencengan. Jadi anu diperhatikeun teh jawarihna we hungkul, badanna we hungkul. Cara nangtungna kuring madep ka kiblat kumaha yeuh, cara angkat pananganana nalika takbiratul ihram kumaha yeuh, nalika rukuna kumaha, nalika sujudna kumaha, rukuna ngalipet apa henteu eta we diperhatikeun teh. Memang itu harus diperhatikan karena memang untuk kesampurnaan dina perkara sahana ngan teu cukup kudidinya hungkul hatena oge kudu dibenahan kudu diperhatikeun. Matakan ieu salat usul jeung heuteuna atanapi ditampi jeung heuteuna ku Allah Subhanahu wa taala ngan diri sorangan nu nyahoana. Gitu? Diri sorangan.
teu kudu nanyakeun ka batur misalkan mang kira-kira salat urang diterima apa moal ya ku Allah. Kuduna mah tanya we ka dina diri urang, kira-kira urang tadi keur salat hate urang di mana? Di hadrat akwanat atau di hadrat Allah. Lamun hate salat di hadrat Allah berarti eta ciri wanci eta wusul, hadituna berarti makul. Tapi lamun sabalikna ke dina salat di hate urang anceung-anceungan ka akwan, ka makhluk. Oh we ningali surah akwan gambar makhluk. Eta ciri wanci berarti salat urang teu wusul. Ya. Ngaran-ngaran teu wusul atuh kudu barang tentu eta teh teu makul, teu ditampi kitu salat. Nya pentingnya fikihna penting. Urang teh naon sabab urang di alam dunia urang boga raga itu boga jasmani urang teh aspek fikih kan dina jasmani tapi di sajroning dina jasmani urang boga batin boga ruhani berarti jalankan ilmu qalbiyahna gitu. Jadi sinkron mengkorelasikan antara fikih jeung tasawuf eta disebutna akmaliyah makomna dina keur salat sampurna gitu. Tadi tasawuf teu pake fikih berarti eta jindik, terus sabalikna fikih teu make tasawuf hadituna disebutna fasik. Nya geuningannya naon teu disebutna dua-dua naon beda fardu ain pamidina salat diadegkeun tasawufna hungkul itu berarti diadegkeun misalkan bikin hungkul berarti eta fasik dina salat. Matakan dina salat teh diadegkeun tasawufna eta teh supaya urang dina salatna khusyuk gitu. Khusyuk eta muhadharah. Eta teh muhadharah jadi khusyuk urang. Atuh jelasnya khusyuk hate teh nyaksi kana keagungan Allah. Tuh hate ieu ruhani urang teh terekelan dina akwan kana asar apa dina asar apa kana apa dina apa kana asma asar sifat kana sifat berarti kana nurdat gitu. Jadi teterekelan gitu mapai bisa tafakur bisa muhadharah ya. Bisa tafakur muraqabah musyahadah kadituna. Matakan ke dina salat aya zikiran apa henteu ke dina salat. Kan zikir teh teu nya dina keur salat. Hiji zikir qoflah, dua zikir ma'al yaqtoh, tilu zikir ma'al ghaibah, opat zikir ma'al musyahad. Nah dina salat kudu aya zikiran. Nah eta teh salat dina salat aya zikiran berarti eta teh hate urang berarti kudu ngagaduhan ilmu anu bangsa qalbiyah berarti aya kanyaho dina bangsa qalbiyah. Naon bangsa qalbiyah ya berarti ilmu tasawuf tauhid dabab maknawi eta mah. Nah, matakan hudurul qalbi ma Allah hate hadir sat Allah. Narika keur salat lamun diadegkeun eta anu dua ilmu eta ilmu fikih sareng ilmu tasawuf ke dina salat kadituna bakal hudurul qalbi ma Allah biha hate urang hadir sat Allah. Mun salat teu aya hate hadir sarta Allah berarti salatna fasik. Kadang-kadang orang gitu nya, kadang-kadang juga nama seringnya, orang sering duhur masih kan gitu geningannya. Aku kan sebenarnya kan setiap waktu dina salat teh kuduna ngajadikeun exercises, ngajadikeun latihan gitu. Nah dina duhur misalkan ye saparapatna orang eling, kumanat eling misalkan. Terus dina asar atuh setengah eling gitu terus ini jadi aya perkembangan anak kudu nama makin ieu rata-rata jika nama orang naik turun mau
bahkan ngebleng-ngebleng karasaan kitunya eta teh cacak-cacak ngaji nya. Cacak-cacak ngaji kumaha teu ngaji meureunna. Ih, subhanallah benernya pangrobeda setan mah. Kadang-kadang orang sering kabobodot nejo kesamaran tinggal gitu. Bener, kapitnah ku perkara anu ngawujud. Sering kapitnah ku perkara anu katingali ku mata kepala. Sok padahal mau katingali ku mata kepala kurang nanti kok diuntungan kurang hakikat karena saur Allah kuring teu mah matakan sifat kada demes teh sifat merek kada wang teh ulah sampai dinaon bisa bahasana ulah ting urang dietakeun. Jadi memang urang mah naha teh tumamrak ka Allah dina dohir tetap usaha sampurnakeun ikhtiar tema bersandar ka Allah katakan ulah sampai dikeun ka hukum adat nerekel ka hukum hakikat kan urang sing paham urang sing emut kantos urang teh ngaji ilmu hukum adat babagan hukum adat berarti hukum adat mah naon sah ayana pedah remen kapecakna kongang ayana pedah remen kapecakna sah sulayana nya sulayana ge sah berarti hukum adat kenapa kan hukum hakikat ya di emutan deui supaya urang rohani urang kahudang soalna lamun teu di emutan sok terkadang sok poho kitu nya sok poho eta teh hukum adat tenampakan kana hukum hakikat hate mah bersandar ka Allah jawari tetap kurang berusaha jawari anggota badan kurang tetap kurang dina ikhtiar dina kasab hate mah bersandar ka Allah itu bersandar ulah sampai tepikeun ka ngajadikeun patekadan kuring kudu menang anu sok padahal mah dina Al-Qur'an kan terus disebatkeun Allah teh maparinan rezeki sesuai pengeluaran urang. Itu sesuai pangabutuh urang. Pan geuningannya misalkan urang bebenangan sapoe misalkan sakitu saalit misalkan pengeluaran ge ku Allah teh dikeluarkeun saalit. Seueur anu misalkan pemasukan anu seueur anu ageung kitu nya anu ageung atuh eta teh babayaran Allah ka jadina teh. Gitu jadi disesuaikeun. Jadi sadayana geus eta carana. Katakan Rabbul akli bitalajumil haji bahwa asbabil kufri lamun ieu hukum adat ditaikeun kana hukum hakikat eta sabab-sabab urang teh kufur berarti. Katakan supaya hati urang hadir sareng Allah dina keur salat tinggalkeun sifat koream tinggalkeun pake sifat kadedemes tanapi sifat bosen tinggalkeun gura-giru kada demes kana hadu nafsi kana perkara-perkara dunia kita kudu ditinggalkeun heula geuning waktuna keur salat mah gitu. Jadi bahasana full konsentrasi lamun keur dahar coba. Keur dahar kan biasa namanya ieu urang ge sapiring ge nasi. Ieu dengan kiri nyekel HP. Ieu dahar non ngerasa kenyangna dan sebenarnya kan HP gitu dah ngerasa nih bisna sedap sing goreng kudu full konsentrasi dina dahar komo ieu dina salat kudu full konsentrasi penuh konsentrasi antos wudu teh lepaskeun haliah-haliah dunya hadun nafsu lepaskeun. Jadi memang kudu arek salat memang kudu bener-bener persiapanana. Dineh ulah gerasa kusut tadi ulah hirs ulah kada demes kedina salat santai. Maksudna teh urang belajar oke nya sama-sama belajar gitu. Sama-sama belajar. Jadi penuh konsentrasi penuh. Kebaik urang ngomendahar. Ngali HP tiba-tiba isang kusep eta terjadi daging terjadi sumsum terjadi balung eta teh dina salat
keur dina salat. Jadi memang udah konsentrasi penuh. Mana gaweaneun ieu keur dina salat ukuran jawari, ukuran anggota badan, mana di hati urang. Kudu di mana ieu hati urang. Berarti kudu konsentrasi keur ngalaksanakeun salat. Minimal eta heula eling keur salat gitu. Bahwa ieu teh urang teh keur salat. Sakedahna mah kitu, sakedahna. Nah eta teh awalna bisa hudurul qalbi ma Allahi fiha, hati hadir sarta Allah. Dina kitab Adabi Sulukil Murid geuningan disebutkeun Syekh Abdullah Al-Alawi Al-Haddad ya Allahu an nyebatkeun iklam anna ruha jamil ibadah kan kitu nya. Kedah uningan saur Syekh Abdullah Al-Haddad sing nyarahu anjeun nya ieu urang teh bahwa ruhna ibadah atanapi intina ibadah atanapi buahna dina ibadah kenaon hudurul qalbi ma Allahi biha nya hate hadir sarta Allah. Nah lamun dina salat lamun aya hate hadir sarta Allah eta berarti aya buah salat berarti eta teh aya faedahan salat. Matakan anu tadi awal disebutkeun ku Kiai Muson encan disebut akimi sholat lamun dina sholat naragana hungkul jiwa tujuan lain disebut anu ngadegkeun sholat ngalaksanakeun hungkul jawari tapi belum termasuk akimi sholat belum. Kumaha saur Imam Al-Haddad paman kholat anil hudur maka sing sajama anu ngalaksanakeun salat tapi hatena teu hadir sarta Allah pakanat haba'am mansura maka ibadahna lir ibarat kebul anu ditiup angin buana naon rabeng ya tah ibarat salat urang lamun hate ieu lamun hate keirahannya urang hate terus we di makhluk wae hate teh dina salat sok coba urang tepikeun kairahan bikin kairahan lamun urang ieu rohani urang teh dimudahkeun ya katakan penting murabi ruh teh nya penting murabi ruh teh pembimbing rohani teh penting katakan ngaji teh penting dan memang naon teh rohani teh kedah diemutan wae ya kada diemutan wae soalna naon soalna cepet kahijabnya matakan urang lamun secara contoh ya urang naon melak eta we melak duren misal tangkal duren melak tangka rambutan melak tangka jengkol misalkan ye pan tujuan urang melak eta tangkal teh supaya eta tangkal teh buahan di mana-mana eta tangkal misalkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bikin ke 10 tahun. Nah, ieu teh tangkal teh can buahan. Kan kitu. Tah kulantaran teu buahan lila-lila jengkel oge nya, lila-lila mah. Di kumaha? Lila-lila meureun eta tangkal teh dituar. Dituar palingan dijadikeun sulu. Tah salat urang teh lila-lila teh saperti kitu sabenerna mah. Lamun di mana-mana salat urang eueuh buahan, salat urang anu diadegkeun tadi eta lir ibarat tangkal. Tapi pertanyaanna eta salat aya buahan eueuh. Lamun berarti eueuh buahan terus kung sabaraha ratus kali urang salat di mimiti akil balik misalkan ya urang tepikeun ka ayeuna digana mangrepu-repu waktu salat urang dilaksanakeun. Tapi eta salah saeuna aya buahan dina keur salat kitu tah lamun buahan meureun tinggal ditunggu urang teh ditunggunan tunggu dituar Gusti Allah mah nya tinggal dituar naudzubillah min dzalik jadi naon jadi suluh neraka naudzubillah min dzalik matakan neraka wel jaman-jaman sok salat tapi haten teu hadir sarta Allah naudzubillah min dzalik nya ulah sampai terjadi Gusti urang nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala nyuhunkeun di aping di jaring gitu ulah sampai
terus-terusan mau ke salat teh buhan deui gitu. Ulah sampai kitunya katakan ya urang naon ilmuna keur diaji supaya ikut dina salat dengan supaya orang keur dina salat tingkrim katakan ngaji anu bangsa qalbiyah ngaji anu bangsa hate wahusuli suratiha jeung hasil gambaranana salat bihilafiha berbeda jeung bihilaf dimanya bihilafiha manya bihilafima berbeda jeung perkara ida wujida di mana-mana dipanggihan ieu milal jeung saroh dipanggihan bosan jeung kadedemas fa innahu maka sanyana kalakuan jeung tingkah eta layakunu moal bukti eta ma'amuha sarta milal jeung saroh naon itiqonun yakin wa pipatin nushi liyakuni bil jazmi itu bahasana payakunu maka kabuktian lapan yakuna eta kalan mamustanapan mimiti omongan jadi memawi lapanna tadi liyakuninya wa iqamatu shalah jeung ari ngadegkeun shalah al muradu nu dimaksud guna di dieu eta hibdu hududiha ngaraksa had-hadna salat. Tadi teh terus kumpul hukum anu tilu fikihna tasawufna tauhidna gitu eta ti tingkatan jalma iqomah dina salatna. Jadi lamun teu kumpul eta ilmu hukum anu tilu fikih tasawuf tauhid dina keur salat eta mah teu masuk kana makna iqomah salat. Berarti urang ketinggalin we jawari salatnya. Tapi nan teu dicatet urang teh salat. Naon sabab? Sabab memang eta kawengku ku tilu hukum. Kawengku ku tilu ilmu eta. Ya. Kan tingkatan jalma iqomah salat teh aya tilu titel ya, aya tilu titel. Hiji aya jalma nu salatna anu tos kenging rusdu. Beda-beda. Dua aya jalma nu salatna tos kenging taufik. Nah kitu kita tingkatan-tingkatan. Tilu aya jalma anu salatna tos kenging hidayah. Eta teh saukuran kumaha hitung-hitungna ikhlas we dina hati urang. Ikhlasna. Kadituna seperti kos dina salat kan aya ikhlas abidin gitu. Aya ikhlas muridin, aya ikhlas arifin. Aya ikhlas abidin berarti eta teh patokanna rusdu dina makomna. Ikhlas muridin berarti taufik tadi disebutna. Ikhlas arifin hidayah. Matakan rusdu taufik sareng hidayah ta eta teh dikorelasikeun dihijikeun dina keur salat. Tah eta makom akmaliyah disebut. Matakan fikih tasawuf tauhid eta teh dina salat kudu bener-bener eta teh dipidamelna. Namun teu dipidamel berarti eta sanes kalebet akimi salat kitu nya. Jadi aya iqomah salat teh nyaeta ceuk fikih iqomah salat anu ceuk tasawuf, iqomah salat ceuk tauhid. Sanes di antara salah satu nanya anu tilu. Aya iqomah salat ceuk fikih, aya iqomah salat ceuk tasawuf, aya iqomah salat ceuk tauhid. Jadi dipidamel tilu-tiluan. Kan termasuk fardu ain. Ma'ahib disirri sarta ngaraksa sir. Pan ieu nu rada hesena mah ngaraksa itu sir urang, rasa urang. Mana ma'allahi sarta Allah. Nu hesena mah tajalina dina salat.
matakan di lalanyahan supaya sir urang bangkit awalna kolbu kudu ngaku leungitkeun kakuatan jeung daya urang kagina keur salat supaya kadituna eta teh ngaku kolbu teh jadi rasa karena eta pakan kita kadituna teh eta pakan karena terbiasa urang ngaku ieu salat dibisakeun ka Allah ieu salat dikuatkeun ka Allah berarti teu ningali daya jeung kekuatan urang ningalina urang dikuatkeun ka Allah ningalina daya Allah ningalina kekuatan Allah tah eta teh lila-lila ingat eta teh jadi sir jadi rasa urang teu ditasarruf keur salat ku Gusti Allah tah eta terjadi di sana lamun teu kitu-kitu acan aduh hese eta hese ma'ahib disirri sarta ngaraka sir eta nu hesena mah ma'allahi hesena mah eta sarta Allah tajalina dina sir salat balayah kalidu maka terobah bihi dina sir naon waroh sholati kamurahan salat bizikri uzikir duna sairil ibadah itunya lianna zalika karena sanyanyana itu zikir eta aksaruma kang loba-lobana perkara yaqau anu tumiba ma biha dina salat dina salat mah yeuh teueur zikirna numawi ta'rif salat teh sok cek bahasa lugat salat ta'rifna ad-du'a bi khair kitu nya ta'rifna salat saur lugat mah kitu sabab dina salat mah rek doa naon bae aya kumplitna salat mah ya cek saparikaol teh mah lamun maneh hayang beunghar lobakeun salat lobakeun salat ieu katerangan dina aya kitab dina kitab Fathul Bas sarahna eta teh di tengah di halaman 3 pamit lepat aya kitu hiji kasratus shalah lobakeun salat nah eta nu mateng gampangkeun rizki cenah tah lobakeun salat ulah tane salat fardu matos dibatas terus ditentu atuh salat sunnah urang jadi wajib dah gitu ya kan memang karakter ahli-ahli tasawuf mah gitu ukuran-ukuran perkara sunnah dina kataatan jadi wajib salat sunnah duha jadikeun wajib urang terus supaya tapakan matakan hikmah kasabaraha kamari di mana-mana di perkara urang matuh kita jadi mati di mana-mana ya karatak yang batin laila kan jadi situ kasratus shalah lobakeun salat dua kasratus sholawat lobakeun maca sholawat kan dina sholawat kalawangna eta dina salat oge aya sholawat katakan geuning batur mah ngadamel kumpulan naon kumpulan majlis sholawat wah di pada isya duwikeun ke subuh cek wewe katakan memang aya keterangan gampangkeun kana rezeki eta kasratus shalah kasratus sholawat sareng kasratul istighfar lobakeun istighfar eta tilu panarik rezeki upami dina aya dina kitab Fathul Bas jadi bahasana keur magetol salat getol sholawat terus getol istighfar eta hebatna tek gampang kumaha nyari getol salatna getol sholawatna getol istighfarna eta tah eta bahasan li anna zalika aktsaruma yaqau fiha tanyana zikir teh pangloba-lobana perkara dina keur salat terus harusnya musonin katakan sing serius dina salatnya gitu. Kalau bana mah zikir dina salat ngantuk aya dikirannya maca zikir terus ruku maca zikir deh terus sujud oke zikir terus juk di antara dua sujud zikir katakan menta oke aya doa lengkap dina keur salat katakan upami urang ya, secara ilmu fikih sareng tasawuf tauhid dina keur salat bener tah
bener dina fikihna, bener tasawuf, bener tauhidna dina keur salat. Subhanallah sebenarnya namanya. Tapi memang ya memang tidak segampang itu. Tapi kedah latihan gitu, kedah latihan. Ya dina keur salat orang teh. Ya tadi tanya full konsentrasi penuh bade ngalaksanakeun salat. Kudu persiapan lahir jeung batin nalika urang rek ngalaksanakeun salat. Berarti dina keur salatna ge ya hindarkeun urang giru teh gitu. Hindarkeun jadi supaya tenang ke dina salat. Ulah urang giru, ulah kerasa kerusuk di mana-mana urang bade ngalaksanakeun salat supaya eta urang ngabuka ieu hate urang. Tanapi eling di hati orang bahwa orang keur salat. Cuma asyaratul isarah Kyai Muswanif. Oh, ila fawaidil mukim kana marentahkeun atanapi nentukeun buahna istiqomah. Tak hareup mungkin hikmah anu ka 116 dipertelakeun deui ye jalma nu wujudus sholah nyata anu istiqomah dina sholat. Oh tadi mah tandana iko akimis sholah teh ngaran akimis sholah teh jalma anu ngadegkeun sholatna dohirna ngadeg sholat batinna oge ngadeg sholat. Eta disebatna iqomah dina salat. Atanapi akimi salat tangkeun mah dina hikmah anu ka 116 mah nyaeta dina salat teh wujud sanyanyana wujud salat teh gitu nyaeta nu istiqomah dina salatna. Tapi sing emot perkara istiqomah salat berarti ieu perkara dina sir nalika keur salat istiqomah teu muhadharahna istiqomah teu hate hadir sarta Allahna kakarak jadi wujud salat tangke teh ka 116 lamun laku salat lain asal padu salat asal we salat itu lain tah biqaulihi wallahu a'lam. Mudah-mudahan nya dina hikmah ieu urang ngajanten wasilahnya ngajanten wasilah jadi membenahi taat urang khususnya di bidang salat meresan ngabenahan di bidang salat itu udah memang nanti fikihna urang terus diaji pasti urang ieu tasawuf tauhidna nuju digarap mudah-mudahan kan memang ieu urang naon ikhtiar ngalajukeun atanapi ngagaduhan cita-cita hoyong usul dina keur salat hate hoyong hadir sarta Allah keur dina salat. Muga-muga Allah Subhanahu wa taala maparinan atanapi tinekanan ka urang sadayana hate hadir dina nalika keur salat sehingga salat urang usul ka Allah Subhanahu wa taala sehingga janten makbul kadituna janten makbul. Wallahu alam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalli wa sallim daiman ala hamada shalli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wajada wal ali wal ashabi man qad wajada rahmatina salam mugi tetep salamina rahmatina salam mugi tetep salamina ka Nabi Muhammad sareng kula wargina ka Nabi Muhammad sareng
sallim daiman ala Ahmada wa sallimna minal afati wal balwa wa sallimna minal afati wal balwa. Mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya, mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya tina pancabahya tina